kieu jeung kieu wae. Marek majuna itu. Mumpung panen mendingan ngasag ya. Tapi sorangan aing ngasag teh. Singnya nganggur ya singnya teh ya. Telepon wae gitu. Aya wae budak teh ya. Naon sih? Keunang-unang icing ya. Bang, di mana Nge? Ayo di tukang imah, Meng. Ya orang ngasag ah. Hayu. Kayak orang kadinya. Orang rek salina lah nya. Orang nungguan di tukang imah. Ayo guys orang ngasag. Waalaikumsalam. Tuh orang kedengnya salin heula. Oh, pengen tungguan aja. Ayo Meng ah, angkat. Ayo, ngangkat Pak. Duh, arek ka mana heula Meng Meng euy. Paranas euy. Ah, kemana we? Nu penting menang duit. Nya geus tuh ayo ah. Ayo, Ayo. jalan sih. Ayo tuh istirahat.
tong aja nyeri mah meng sia teh. Deui bari ngaluarkeun cahaya mata mah. Nge. Urang ge hayang gawe mah. Kalau terus nyakulakeun jauh. SMK menang ijazah. Teu kapake. Lulus sekolah teh kalah nganggur. Yang gawe nu make duit. Aing geus. Meng ayeuna mah geus lah sing sabar. Urang usaha geus kitu ka dieu neangan pagawean. Nges. Urang era namprak wae ka kolot. Sarua meng mun urang ngarah ngomong mah era. Hayang endut ka emak. Hayang kota ka emak. Hayang bensin ka emak. Nges, mudah-mudahan we sing aya meuli KPT. Amin. Tapi nu ngaran rezeki mah teu di PT wae meng. Urang ge keur diajar nyen cilok di Mamang. Anjir. Beraku lulusan STM dagang cilok. Bakta perawan. Meng, komeng. Mending dagang, meng. Leutik gedena penghasilan tetap jadi bos. Tibatan karyawan. Oke nya guys. Urang ge ajar usaha. Maupun ngora. Emang mana rek usaha naon, meng? Aing nama sih. Aing dagang beas kareta. Dasar gelo. Terus kumaha tuh, Guys? Ieu ngasa eutik. Maka beli kopi mah dan Guys. Sabar weh, meng. Da mirik ngulak ka mana? Saya tah urang balik keun di lohor. Ya aya tuh, Guys. Balik. Ayo lah kita balik. Lohor. Mana? Tapi teh panas. Budak aing kenaonnya di sawah. Oi, dah ke dia ngopi. Tah, kan mirik ngomong ka mana, meng? Rezeki anak soleh, Guys, euy. Ayo, meng ah, orang ngopi, meng ah. Ayo. Ayo ah. Naon di Sarawak? Guaanan di hanan. Palalaur aing mah deh. Ya ngasa gaya ngopi, aing teu begang kopi goblok. Kos aing tuh karyawan. Aing mah teu Goyo euy orang kudu kota. ngasak ke sawah panas dah. Orang kota euy. Jelas. Hebat. Tete. Ayo atuh ngopi Ayo gratis. siap. Arek ngopi naon? Kopi goodbye apa kopi luwai? Hah? Kopi gudai we aing mah. Lah. Ngeunah. Ngeunah. Da geus we tungguan heula di tukang. Aing rek ninyu heula kopina. Ya. Satu aing tungguan di tukang. Nih. Ya, dak. Kopina casak. Ya. Ya, rokona tas sekalian. Nah, Aduh bos, nuhun ya bos euy. Ya jar guys. Terus Aing ngopi we lah. diseret tuh. Kila euy, kila euy. Tuh, temahi yo. Kare bahe. Iya ya, meng. Anak soleh mah. Rezeki mah aya wae, anak panas. Terus naon Nah, sia? papanasan atuh da. Ngopi heula nya. Sok. Gudai mana gudai?
Kabeh, gudai kabeh. Udah kabeh. Oh, are hayang ngopi mah ka dieu we. Bunga herakeun aing. Syukur atuh are era mah. Aing teu olok merenan. Anjing, kasar goblok deh sama ka aing. Kumaha di kota rame. Lain rame deui atuh di kota apa. Tempatna jelema di ditu. Orang hayang milu. Muga ijazah teh yang ngilu teh. Ah ya aja sama Ijazah naon? SMK. Bisa nyen lamarana? Itu bisa aja hati aing. Ya. Meng, ayo ah, balik. Geus adan Meng ya, geus duhur ya. Ya balik ah. Ya ayo tuh. Nona lah, balik ah. Kopina mah dibeakeun nya setik deui ya. Mau lah, setik deui, geus teu ame dari setik dieu teh. Aing balik. Ayo balik ah. Nuhun nya. Balik gerak naik teh. Meng, SSB. Sudah sebel balik. Anjing kasar. Ayo. Ada anjing lagu tolong aing. Tolong aing Bagong. Aduh desek naon. Tolong aing lah di dieu. Aduh. Goblok. Gagal mang, gagal.